HP aku mah ada casingnya. Aku kameranya gede. Aku mah punya aplikasi Ibis Pen yang bisa digambar-gambar. Aku punya Mobile Legends biar bisa main bareng teman. Ih, sombong amat. Ya, emang. Aku mah HP-nya bagus. Aku bagus juga, ini Ini mahal. juga mahal. Sampurasun. Sampai. Didangu-dangu teh tadi si Gana nuju Pak agul-agul HP-nya. Ya. Coba HP saha anu paling sae. HP Abdillah. Abdi. Masih Pak agul-agulnya. Nah, lamun Pak agul-agul siga tadi, Aadiki emut kana hiji carita Alkitab. Sateracana sampurasun kanggo sadaya rerencangan anu aya di bumi, wilujeng tepang deui dina acara Caki. Dinten ieu Aadiki bade ngadongengkeun, bade nyaritakeun hiji carita dina Alkitab anu aya kaitanna sareng tadi Pak agul-agul nya. Nah, dina Alkitab aya hiji carita anu tadi sami Pak agul-agul hartana. Pak agul-agul kakayaanana gitu nya salaresna ieu teh dilakukeun ku hiji jalma anu bager ku Raja Hizkia. Nah, dina carita sataacana Raja Hizkia ieu teh ditolongan ku Gusti nya, ditulungan ku Gusti disalametkeun ti bangsa Asyur. Tapi saat disalametkeun Hizkia gaduh hiji rerencangan sami nya raja ti bangsa Babil. Nah, waktu Raja Babil ieu ka bumina Hizkia sami juga tadi, tapi anu agulna teh Hizkia. Tuh zaman harita mah tak aya HP nya, tapi anu diagulkeun teh harta. Tuh harta abdi mah seueur, harta aku mah banyak, bagus gitu nya. Nah, Hizkia tungtungna diingetkeun ku Nabi Yesaya. Ulah sombong cenah saur Nabi Yesaya teh nya lantaran Nabi Yesaya atos bernubuat yen suatu saat harta kekayaan di bangsa na Hizkia ieu teh bakal dirurut teh diambil semuanya ku bangsa Babil. Cenanya lamun bangsana Hizkia ieu henteu tumut ka Gusti, henteu satia ka Gusti. Kieu nya saur Nabi Yesaya teh ieu. Pangeran geus nyalametkeun Yerusalem ti bangsa Asyur cenanya. Tapi lamun maraneh teu bener-bener sumrah diri ka pangeran, hiji waktu Yerusalem bakal runtag. Maraneh ku musuh bakal diangkut ke tempat anu jauh sebenarnya, sarta didinya bakal jadi tawanan nepi ka ratusan tahun. Ratusan tahun malami nya. Tapi sanajan kitu maraneh moal diantep ku pangeran, maraneh bakal dibawa balik deui. Sieun nya lamun semua harta kita sadaya harta urang engke bakal dipaok ku anu lain gitu nya. Tapi saatos bernubuat eta Nabi Yesaya teh ujug-ujug raraina bingah tiba-tiba tersenyum senang gitunya, padahal kan tadi sieun nya hartana bakal dicanda. Kunaon ternyata aya oge nubuat anu lain. Tiba-tiba Yesaya teh kieu nyarios deui gitunya. Tapi engke hiji mangsa anu bakal datang, pangeran bakal ngutus raja anu geus dipilih kanggo nyalametkeun bangsa eta nya. Pangeran bakal ngutus hiji budak anu bakal jadi raja, terus bakal diserbut cenanya panasehat anu hebat, Gusti anu kawasa, Bapa anu langgeng, sareng raja kakertaan. Ieu hiji sukacita anu luar biasa saatos tadi ngadangukeun nubuat anu pikasieun kitu nya. Nah, nubuat ieu didugikeun ku Yesaya engke saatos ratusan tahun sabaraha ribu tahun salajengna nubuat ieu teh kanggo lahirna juru salamet urang. Saha juru salamet urang? Yesus. Gusti Yesus. Tah, eta caritana. Tina tadi ngemutkeun ulah sombong, tiba-tiba Yesaya gaduh nubuat yen hiji waktu suatu saat bakal aya raja juru salamet kanggo bangsana tadi bangsa Hizkia nya. Nah, urang diemutkeun, urang ulah agul anu kahiji nya. HP-na sami sae duanana janten ulah pa agul-agul nya. Eta anu kahiji. Anu kadua,
urang bakal disalametkeun ku hiji raja anu dinubuatkeun ku Nabi Yesaya. Saha tadi? Gusti Yesus. Yesus. Janten urang kedah suka Cita. cita. Oke, ayeuna sasalaman heula. Nya sok silih hapunten nya ulah agul deui. Oke. Nah, kitu carita Alkitab dinten ieu emot urang ulah agul, urang oge anu kadua tadi kedah sukacita ku nubuatan Nabi Yesaya yen bakal sumping juru salamet anu nyalametkeun urang. Hatur nuhun, Gusti ngaberkahan. Dadah. Dadah.